Bismillahirrahmanirrahim. Di ditu sila. Salat bab hiji, salat pasal kahiji, syarat sujud jeung anggahota sujud. Syarat sujud ayat 7 sadayana. Syarat sujud teh aya sabaraha? Ayat 7. Hiji napak nu sujud anggahotana tarang tampah dua tuur dua nana dampal ramo suku dua jeung sujudna. Hiji napak nu hiji anggahota sujud teh nyaeta tarang. Mana cenah? Mana tarang teh? Tah eta. Kudu dikamanakeun tarang teh. Disujudkeun dikahanapkeun. Tuluy tampah dua teh dampal panangan dua nana kenca katuhu. Tadi praktekkeun nya. Tuluy tuur dua nana. Eta kudu naon? Antel kana lantai nya. Tuluy dampal ramo suku dua nana. Cik sok praktekkeun sujud teh jadi kumaha? Ya, sekali sujud. Kana kursi we. Nah, itu. Nah, tinggali kamera. Nah, itu praktek. Moalkeun we. Praktek sujud. Nah, eta tarang antel. Dampal panangan antel. Dua nana. Tuur dua nana antel. Sampean ramo antel. Nah, itu sujudnya kudu kitu. Itu syarat sujud nomor kahiji eta teh kudu ku 7 anggota. 7 hiji tarang, 2 dampal panangan dua nana, 2 tilu eta teh paneke sakatuhu. Tuluy 4 5 tuur dua nana, 5 genep 7 gitu. Genep 7 ramo suku dua nana. Tuluy syarat sujud anu kaduana tarang kudu dibukakeun. Ulah kieu. Oh, kahalangan atuh kunaon? Ku kopea. 3 saberatna sirah tong ditahan, entong nahan sirah keur sujud teh. Cik sok praktekkeun. Sirah gimana? Nahan sirah Iya. tepikeun ai tepikeun nama sok. Rek ditahan. Iya. Tah ulah kitu. Ulah nahan sirah saberatna sirah we. Tong kitu. Saberatna sirah. 4 ulah boga maksud sujudna kana lian arek gawe sujudna. Tuluy syarat sujud nu ka-4 ulah boga maksud salianti sujud ku sujudna teh. Naon cenah? Ku sujudna ku ngalaksanakeun sujudna ulah boga maksud kana salianti sujud seperti sujudna mah dipigawe tapi boga tujuan nyokot barang anu murag misalna teh. Ulah kitu. Paham teh Al? Paham. Eta syarat sujud ka-4. Nah, syarat sujud ka-5 na ulah sujud kana perkara nu kabawa usik ku usikna anjeun. Ulah naon cenah? Ulah sujud kana hiji perkara anu mana eta hiji perkara teh usik ku usikna urang. Contoh seperti deal ngange solendang, terang solendang. Tah kan solendang teh mun urang usiknya. Tak kade eta si solendang teh ulah kasujudan. Karena tarang kartos. Sabab eta solendang teh bakal usik ku usikna urang. Sedangkan perkara anu usik ku usikna urang ulah kasujudan ku tarang urang teh. Paham?
nu kagenep nu handap kudu diluhurkeun nu luhur kudu dikahandapkeun tegasna kudu dijungkirkeun naon cenah nu handap kudu dikaluhurkeun eta bujur tuluy anu luhur kudu dikahandapkeun sirah itu sujud nu katujuh kudu tumakninah dina sujudna sabab tumakninah teh rukun salat kudu naon sujud teh nu katujuh terang tumakninah naon tumakninah teh cicing sabada usik saukuran ngucapkeun subhanallah ya de alta diuk ieu teh kieu diuk ek sujud Allahu akbar cicing saukuran subhanallah geus kitu naik deui cengkatina sujud Allahu akbar itu tumakninah lamun kieu teh tumakninah Allahu akbar nya sujud kitu eta eueuh tumakninahan henteu cicing saukuran subha jadi naon tumakninah teh cicing sabada usik saukuran ngucapkeun subhanallah kieu ya tak subhanallah tak subhanallah tak subhanallah ta anu cicing eta teh ngaranna tumakninah mun dicontohkeun dinu lain mah lamun kieu mah tak 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 aya tumakninahan teu henteu naon sababna utak-utakan lain utak-utakan cicingna teu saukuran ngucapkeun subhanallah tak 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 tuh tereh teuing paham pas sujud teh kitu Allahu akbar cicing saukuran subhanallah neme cengkat Allahu akbar ulah kieu Allahu akbar wah eueuh tumakninahan eta mah teu kaci sujudna teu kaci salatna cek pikir wallah